Ceng, beunah jiga nanya ngadar Surabi ning euy. Cocok pisan Brad, sore-sore kieu mah deuh teuing. Meuli jig Kasaha meulina Brad? eta Mang Marsan anjir haradeut keneh keur meuleup geura wayah kieu mah. Cik, Atuh meureun Brad. Ka Mang Marsan mah lain Surabi, ngaranna ge Suramang. anjing saroceng ieu. Ya. Henteu kitu konsepna saroceng. Terus lamun misalkan kitu konsepna, lamun nu dagangna nini meureun jadi Surani meureun nya. Lamun dagangna aki-aki jadi Suraki. Terus lamun nu dagangna anjir neng-neng jadi Suranengnya. Parah anjing saroceng ieu. Anger Surabi saroceng. Jeung meuli. Meuli jig. Kade ulah meuli Surabi nu atah anjir. Suramang berarti meulinanya Brad. Surabi anger. Parah anjing saroceng. Mak, kemarin mana tos ngadatnya ke kolot mana minta duit. Nyabi euy. Keuheuh atuh da tadi barawa duit. Udah siap gitu mana teh geus gede. Angguran masing hidang mah yang duit sorangan. Nah dompet kolot mana kira? Udah heuh Nyabi. Atuh. Jadi urang teu kudu adat-adatannya. Nya. Ya, mana tempat-tempat asa kasep nya. Nya atuh bi keturunan emang mah. Oh, terus kamu main tanjakan mana butuh deui nya meureun. Nya kitu we bi. Mau aya mana gawean di kota. Garuda bi. Wah, asa tuh jadi pramugaranya. Pemugara. Masuk-masukkeun kacang wi, kacang Garuda nih. Garuda aya kacangan di mak. Nya aya meureun bi aya nu bikang nama. Lain mo, mana katirira teh ngajomblo kumaha di? Boga can manggih nu pas bi euy. Nganu kumaha di lamun? Ari si urang mah teu muluk-muluk bi. Hayang teh pamajikan teh anu sigana sinetron Indosiar ning bi. Gelis, Beunghar, Solehah, komun daek di Candung wi. Meni menculak mah maneh kahayang teh. Koe lah maneh kena ajab geura. Mati dalam keadaan digurumut rorongo. Siga martabak tiis meureunnya bi. Leuheung martabak tiis siga cangkang cau nih. Lain aya maneh jeung awewe nu kamari putus deui wae. Heeh berarti. Anger anjir maneh ngan putus we jeung awewe. Putus kunaon maneh eta? Beda keyakinan berarti. Nyai maneh agama naon atuh teh saremo? Pan nu kamari teh kabogoh maneh teh make tiung lain Islam meureun. Heeh, Ai maneh naon atuh? sarua. Nah, atuh make jeung beda keyakinan kumaha maksudna? Pan orang teh yakin bahwa manehna teh pendamping masa depan orang. Sedangkan manehna yakin bahwa orang teh penghancur masa depan manehna. Tapi nya guysnya. Deui inget bae gitu mah. Beda keyakinan guysnya. Bener teu? Hese. Kudu neangan deui we. Eta mah. Sing sabar Tuhan we da. Penderitaan cinta tiada akhir. Guysnya. Bener tuh guys. Cupat kai sih. Yo, bibiranya deleungeun, menang milik ti mana nya? Sarua tuh orang ge bi ari ranyat leungeun mah. Geus leungeun suku tuur beuheung urang mah tingkar nyud kabeh. Wah menang milik gedenya urang euy arek. Milinian jul kitu mah hal naik menang milik. Mantak negara eureunna murak silarus ya teh. Udah favorit eta mah bi hese. Jai. Mending ayeuna maneangan caruh yuk. Jeung naon, Mang? Apaleun anjir. Ayeuna mah usum bang ingu caruh teh. Tina anak. Anakna keneh diingu jadi nurut pas gede teh Jai. Lucu sih ya. Nya di euy, Nurut bisa nurut juga ucing biasanya. atuh bisa dititakarep meuli nasi Padang.
Atau bisa dititah karep beli nasi padang. Begitu oge kajai teh. Yuk, jangan ya. Embung ah, Tahu ning juga abi mang. naon? Nu teh babari eta mah. Naon? Sireum. Tuh aya di masa jodoh keur endogan ayeuna ge. Haraban babari tinggal ku gula. Modal terujit. Sireum. Tuh aya di masa jodoh keur endogan ayeuna ge. Haraban babari tinggal ku gula. Modal terujit. Itu kurang leutik eta anjir. Minggu Henteu. sireum. Cek aing mah sakalian anjir. Minggu ieu nih sieur, apa sieur? Heeh. Apa? Tongo apa? Apa? Tah, jadi kita anjing kabayang anjir marabana teh anjir bari make mikroskop itu dikeceng. Waktu euy meni asa gancang ya kosnya. Geus tereh bulan puasa deui euy. Heeh, berat euy. Kosim bakat betah di dunia ngeureunnya biasa sakedeung. Heeh. Urang mah euy bulan puasa ayeuna euy. Samemehna hayang papajar kos euy. Atuh berat, ulah sok neko-neko geura, ulah sok segala di aya-aya, mentang-mentang setahun sekali puasa. Neko-neko naon ai maneh? Papajar wajar atuh jadi tradisi da di urang mah tuh. Di dinya. Kita teh ngarepotkeun di kosim geura, kosim nu kudu neangan geura nya. Atuh berat neangan papajar di mana di dia berat. Atuh anu loba we di urang geura nu teu hese, papatong tuh. Maka jeung hayang papajar segala rupa. Anjing papatong cenah. Papajar teh anu sok ngacong lin jiga simet. Anjing simet cenah. Banget si laing siga simet kos. Parah aing ngobrol jeung si Kosim anggar aya lieuran. Please kos, kos yeuh lamun henteu ngarti nanyakeun geura. Yeuh papajar teh ulin refreshing botram samemeh yang hareupan bulan puasa kos. Papajar teh lain sejenis serangga lain sedeh. Maaf atuh, kosim salah deui. Ajakan ke kosimnya nulin. Aream nih. Adon lieur meureun aing liburan oge. Gua sieung. Hah, bisa wae ya anjir ya. Ya, simut bedog ya. Bisa. Beunah juga na euy panas poe kieu nya. Skala pemuda ning. Di parapatan berat. Heeh, Anjir ngeunah bener ya. asli seger anjir. Lijik. Urang mah ieu nya gula beureum nya. Siap. Berat. Ngarah urang teu bolak-balik. Es kelapa mudana nu sabaraha tahun. Pangkana bisi kolot teuing. Bisi ngora teuing. Eta emang diukur ku tahun eta ngora jeung kolotna kos. Henteu kitu konsepna kos. Anjir parah aing si Kosim ieu. Ya. Kalapa muda da ditu ge nyahueun tukang dagang oge nya. Kalapa ngora nya dawegan disebutna teh kalapa muda teh. Henteu diukur ku tahun teh. Teu diukur ku tahun. Nya jik. Tapi berat cek urang mending didahar di ditu lah dibungkus. Bisa kabur kolot di jalan ke moalna. Anjing. Please kos, maneh ti ditu ka dia nya ka parapatan sabaraha tahun anjir rek lempangna ieu. Atuh meureun kaburu encer beureun. Parah anjir ieu. Kosim geus rempag deui wae anjir.